Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun Tati Purmawati, guru basa Sunda ti SMAN hiji wanayasa nu aya di Purwakarta. Simkuring di dieu bade ngabahas ngeunaan masalah anu kapanggih dina proses diajar ngajar. Anu judulna nyaeta ngaronjatkeun minat baca basa Sunda siswa SMA Wilujeng Bandungan. Maca teh nyaeta kagiatan nilik tulisan salah sahiji kaparigelan makena basa, salianti kaparigelan nyarita jeung nulis. Janten mangrupa maca teh mangrupa babagian tina kaparigelan makena basa nya. Kahiji ngaregepkeun, dua nyarita, tilu maca sareng opat nulis. Jadi bagian ka tilu pamiten. Di kalangan siswa mah tangtu bae anu dikudukeun teh maca buku, utamana buku pangajaran sarta buku-buku liana anu ngarojong kana pangajaran di sakola. Pikeun pangajaran basa Sunda anu ngarojong kana pangajaran basa Sunda teh nyaeta buku-buku basa Sunda. Contona novel, carpon, teras koran basa Sunda atanapi majalah-majalah basa Sunda. Salianti buku teks pangajaran basa Sunda. Dina kanyataanana mah minat maca basa Sunda siswa SMA kawilang kurang, malah tong boroning maca buku basa Sunda, maca buku basa Indonesia oge aya bedana. Alasanna nyaeta khusus maca buku basa Sunda umumna siswa henteu lancar macana lantaran henteu biasa tea pajarkeun teh asa maca basa Inggris saurnanya. Solusina diantarana bae ngabiasakeun siswa maca basa Sunda, boh buku, boh artikel atanapi bacaan liana. Cara ngungkulanana diantarana wae siswa sina maca basa Sunda samemeh pangajaran basa Sunda dimimitian. Jadi setelah cana pangajaran teh siswa diwajibkeun kedah maca heulanya. Kaduana, guru mere pancen maca jeung ngarangkum eusi salah sahiji buku basa Sunda anu cocok jeung jiwa Sunda, contohna novel-novel. Teras katiluna, guru mere apresiasi ka siswa anu miboga minat baca anu leuwih hade. Tah, hasilna kumaha? Saparantos kusim kuring dicobian solusi tadi, alhamdulillah minat baca siswa kana bahasa Sunda leuwih ngaronjat, malah ngaraos seneng kan ieu katingalna teh nya. Rupina ngeunaan bahasan masalah nu kapanggih dina proses diajar ngajar tadi dicekapkeun dugikeun ka dieu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.